Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu tos masihan kasehatan ka urang sadayana. Hadirin diberi kahormat beriman kana kodo sareng kodar ngandung manfaat anu bisa nguatkeun keimanan jeung katakwaan. Kodo sareng kodar oge bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran. Sabab henteu aya hiji makhluk anu ngarubah takdir Allah sanajan manehna ngemuni. Jadi kodo sareng kodar teh seueur ngandung manfaat anu ke TikTok do bisa nguatkeun keimanan urang jeung katakwaan. Mugi-mugi urang sadaya percaya karena kodo sareng kodar sabab biasa nguatkeun nenangkeun hate sareng ngadorong kanggo tegar atawa sabar dina sabar dina mayunan musibah. Ieu heula ti abdi upami aya cariosan anu meunang di hate abdi mohon dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.